Roll, action. Ternyata di mana? Halo dok. Tas buburu biasa. Oh, buru bae malus. Heeh. Oh, di mana ya pegawaian? Mana tuh? Pegawaian sugan boga pegawaian orang tidak kesel ya teh ya. Menang gawe. Hayang. Bener. Nah, teu bener kumaha batur serius urang mah. Loba pegawaian mah di urang. Loba. Loba pegawaian mah di urang mah. Nek macul bisa tani sok. Terus? Karena bangunan. Lima urang genan itu butut hayang diomean. Rek nembok, rek naon. Buka sumur bisa kali sumur. Pegawaian mah loba di Ai urang. sistemna teh bedugan apa harian? Karep teuing maneh. Kasanggupan eta mah, kuatan maneh. Sorangan hayang mau batur heg digara bae mah. Pegawaian teh. Oh. Ayo sosenya pegawaian atuh zaman ayeuna lah. Ai sabadugna sanaon atuh? Ngaromong kabeh jalma hese, nangan pegawai zaman. Wah, di aing loba, aing gawe atuh kudu jalan aweuh ka Jakarta ka. Heuh, sabadugna sanaon pan urang nanyakeun. Nah, sabedug sanaon? Atuh kumaha maneh we daekna? Daekna kumaha tuh? Digawe manehna sanggup sabedug apa sanggup sapoe, sanggup sabaraha bulanan munyeun imah nyeun ka eta didinya ngabenteng ek sabaraha poe, ek sabaraha Urang mah teh gantung nu ngagawekeun, tergantung nu nitah. Nah, aya ieu saberes anu digawe tapi laku merenana. heuh sabadug apa harian kumaha di? Karep teuing maneh, rek bedugan rek harian. Nah, jadi karep ka urang kumaha? Kapan maneh nu digawe? Kumanya urang kapan maneh nu digawe? Wah, naik di buruhan sanaon maksud urang teh? Atuh nah di buruhan. Kapan ai digawe teh kudu di buruhan aku mah di? Cenah tadi maneh hayang digawe. Nah, salah nu salah. Astagfirullahaladzim, digawe hayang tapi hayang di buruhan. Nah, itu minta ka urang buruhna mah. Lemana mah tadi mah hayang digawe. Geus kawas ramusa naon gawekeun we hungkul. Aing mah teh salah, cek maneh tadi hayang pagawean, minta pagawean ku aing dibere pagawean. Nah, salah di mana urang? Heuh, pan pagawean mah erek dibere tapi di hayang di buruhan. Atuh sanu rek buruan, da urang eta boga duit sarua. Yur. Dari mana? Action. Aing mah udah. Wah. Tanyakeun, si Abah atuh ajak. Abah Walilau. Aduh, Jodoh. ya. Ulah teuing make action. Action mah tadi awal wungkul. Ayo we action tukang kamera action-keun. Tarik-tarik teuing ya, pokoknya. Action mah awal. Action mah awal. Ya. Urang bijil ka dieu mah atuh kumaha we kodena. Oh, dimake kode. Bari ieu mah ditarik-tarik teuing action atuh. Apaan bisi teh kadenge? Ya. Kan beli kan dekat itu. Nya bener. Action mah awal, Ya. tadi action mah awal. Nya. Jadi ketika urang datang mah teu kudu make action deui. Dikitukeun hadanya. Betul atuh, pak kucingir ge ada. Siapa? Kabur kucingir atuh ku. Tah ieu nu sok nyelap action teh nu kieu. Nya kieu kejadianan teh. Action mah tuh teh mimiti. Madi. Action. Action roll. Roll action. Di kamera ka mana ieu? Assalamualaikum. Salam. Mun rame Rame, Bah. Ieu nu minta pagawean, Bah. juga nukur paras ya. Ayo minta pagawean. Ieu ngajakan we pasya teh dah bah, sudah. Minta Nah, gitu. Jadi orang asupna teu kudu di. Ya, itu kan keur syuting, keur syuting, Bah. Ampun teh. Ya. Ieu kumaha ieu? Hmm. Sok tulikeun atuh tulikeun kanggo. Ada di balik dari mana ieu? Kan geus serius. Iya, kumaha ieu? Aya nu kieukeun sia bangke geura. Lah, siapa mah? Ya. Lah geus eta salah urang ada juga. Heeh. Tah kitu sebenarnya. Bener. Kan urang teu kudu ngomong dia sabenerna mah. Kamu Eta ngomong atuh sing bener mah jadi kitu. Jadi hese nya, Bah. Rek dihajakeun hese gitu tanya. Ya. Ulah gagal fokus tak kitu tah.
Cek ning batur masuk air nu make empak lagat gitu tah. Lawan portal kelas rumah sakit itu. Papan penepuk. Bener bah, bener anu make tag teh aningnya aya tag gitu tag episode cenah eta. Cicing heula eta sorana nginanya di kitu pan Abah. Sora. Dia apaan tuh? Abah poho deui. Sing bener kata ngomong. Ya action nu montong teuing. Sia tuh tarik-tarik teuing action. Sok guys, sok bro. Lanjut ah. Asup. Ini rame. Rame, Bah. Iya tah nu mata. Denge konteng ngobrol teh juga nu base ya. Iya nu minta gawe tapi di bejaan dibere gawe teu ngarti kala-kala. Itu ngarti nama bah urang teh. Udah digawekeun hungkul di buruhana teh. Teh salahnya, Bah. Minta gawe cenah dibere pagawean. Mana butuh pegawaian. But Ya Allah ge boga pagawean mah. Di aing ge loba pegawaian mah. Teu kurang geuna. heuh sabedugna sanaon di Abah. Nah, Oh, cek aing. Abah ge ngambek dulu, bener teu? aing mah boga sote kandang hayam. Oh. Di mah pegawaian ngomean bedug mah di masjid. Atuh jor kana bedug aing. Itu kan bieu titah digawe kenah nanyakeun bedug. Ya Abah, muruhan nu gawe teh aya nu sabedug sanaon model macul, sapoe sanaon maksud urang teh lain kalah kana ngomean. Sing jelas aing ngomong. Tah, sing jelas. Rek bedug maghrib, Tah. bedug isya, bedug lohor. Astagfirullahaladzim. Model macul sok aya nu murukeun ngabedug sok harian kitu maksud urang teh. Bedug mah satahun sakali ngomeanana oge. Gimana nagaena bener-bener. Lamun bedug ruksat, Bang lu apaleun? yo engke pan aya eta kulit sapi tina kurban. Di bola merenya. Lain kewajiban aing eta mah lingkungan nu ngomean bedug mah. Digawe teh Abah upah. Nah maksudna teh buruh. Nah Buruh nah. heuh pan aya nu ngabedug sabedug sanaon jeung sapoe sanaon kitu maksud urang teh. Jadi burung Oh, atuh ngomong lah setengah poe sabaraha ulah bedug. Bedug kan sudah di urang dalam mun yang bedug mah jadi nunggu main bedug sabaraha. Ulah mah mau bedug, urusan gawe ulah mah mau bedug. Ulah mau bedug. Kecuali lamun maneh rek lohor, uruskeun bedug. Oh gawe mah ulah. Ulah atuh setengah poe Berarti sabaraha. setengah lohor gitunya. Pamane setengah lohor. Iya, setengah, hanya lohor setengah. Lain, Abah bari dangen daekeun ieu digawe dibayar ku bedug. Hah, mana daek digawe? Setengah bedug sapotong bedug. Dibayar bedug digawe cenah. Di bae tanu ngameranginan ngomong deui kapan keur ngesut. Poho, Aduh. Jendok aduh. Poho. Jaga fokus kumaha ieu teh nya. Aduh, ya kumaha tuh ya? Lanjut. Kumaha tuh bae geus kieu ya. Lanjut sok Bah lebih Bah. Bisa dipotongan? Bisa. Sok lanjut. Lanjut. Sok. Ya, we. Naon? Nu mantak aing ngomong teh harus yang benar dan jelas. Oh, kan orang kayak jelas butuh pagawean. Ulah butuh pagawean ngomongna. Ulah. Butuh naon atuh? Buburuhanan. Wah. Oh. Eta ka arti Berarti salah urang deui. Ai pagawean mah loba nganu muruhan moal aya. Jadi buburuhaneun. Silah. Maneh niatna rek neangan gawe, neangan buburuhanan. Jangan buburuhaneun. Nah, di aing aya Buruh naon? ngajuran sungai. Biasa sabaraha nyeun sungai sameter? 250. 250. Oh, Jadi lamun menang 10 meter, 2,5 juta. tah di aing mah maparo. Kira. Maparo kumaha? Sok itu. Hah? Maparo kumaha maksudna? Lamun maneh menang 10 meter. Oh, 1.250. Da duit mah urang mah eueuh. oh. Maparo 1.250. bawa ku maneh 5 meter keur aing 5 meter. Di lunas. Ngerti? Teu urang teu ngarti urang mah. Mana 10 meter. Heeh, 2 menang juta urang. 2 juta setengah. Menang urang 10 meter, 2,5 juta. Tah urang mah duit teu boga. Heeh, terus Maparo Ngaparo wae jeung si Abah. 1.250 dan 1.250 ti si Abah. 1.250 ku maneh. ya bawa sungai usia 5 meter. Bawa 5 meter. sungai nate kalimat. Siapa lah seri pada yang digawe bari buburu. Aing kudu mawana jadi naktren dina naon mawa sungai. Yey.
Henteu teh arti jeung bung Eta lamun buburu. bung teh arti. Tah aing ngabuluyur kayak kira dikatkeun anak urang. Heueuh aya kumaha sih. Kapan bisi can rapih bah omonganna bah. Tah bisa beakeun urang bisi lucu. Ah geus tadi mah biar ngobrol nya biar teh. Apaan tadi cenah kameramen cenah non nya ngobrol cenah kitu. Bisi maras tukang kamera sadua-dua. Papisan sih. Itu motor teh hirup lewat ini. Komo si Redi teh ngomong-ngomong. Sok urang kalah wirang ku motor tuh dirarajit. Itu motor tuh dirarajit tuh. Ah batu waras ieu mah. Ya Gus Murid teh sing Gus Murid teh marah. Geura kumaha dieu? Sia cecengiran aing mikir. Kalau huahe. Aduh, ampun teh ya. Marukan aing ngampi kasirieun jalma teu hese. Tapi lamun pika sebelum batur mah. Ngampi ka sebelum batur pika ka beuleun. Sing tinu digawe geuna aya pikeun sebeleun. Mantap aya ngabarina pika sebelum batur. Ya akibat baru ngamera ya jadi kieu. Tenar acan pika sebelum. Mun geus tenar masing teu lucu ge mah lo. Bae pika sebelum enggas pika sirian henteu. Guys, ayeuna mah mending kamera hijau we nya. Red, tuluykeun Red. Ya, Red. Mun arek mah setengah we sekalian sapotong kamerana. Matu iya. Burit nyaon ti mana aing nuluykeun ieu. Jawab. Kadang dari itu. Kalau kumaha ditu dah. Itu konsen kudu ieu Bisa mah. ayeuna mah. Mending isuk tuluykeun deui anu geus teh magrib ya. Ya pupujian tuh di ditu tuh. Pujian datang waktu teh heueuh nyeun syuting teh kitu kan. Pujian teh ya. Ke waktu kadurung ku waktunya. Kitu can ngadaguan mereka Aya kan. teu para rubuh kieu bah. Anggaplah ayeuna mah gagal we syutingna kitu lah. Heeh, Bah. Ya ieu. Burit. Burit ayeuna mah. Iyalah, geus. Kumaha tuh urang? Lain aing mah mikiran jadi geus teu upload geus lila. Wah, bener. Bener ieu lah heula. Teu upload nu ieu. Upload geun nu ieu. Ame apaleun netizen batur. Tah jadi bukan semudah itu. Bikin konten teh gitu. Jadi uploadkeun mah ieu. Uploadkeun bae. Karena hampura kasadayana nya. Iya, rekan-rekan. Gagal syuting sementara sayeuna. Bener mah. Lain gagal syuting. Sip kieu ulah teh kieu. Lain teh cek urang mah lain gagal syuting. Gagal kamera. Bener. Balik ah. Aing. Ai urang kumaha ieu? Bah,